Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin Badri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukuran li ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahira wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu nufusahum lillahi abdaluna fadla minallah wa bihamalati syari'atihi ulil manaqibil hamidah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yahzunhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Al-ayah. Wa qala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumal qiyamah yunadi munadin min man lahu ala Allah man lahu ala Allah dinun fayaqulul khalaiq wa man zalladzi lahu ala Allah dinun fayaqulul malaika man ibtala bima yahzunu qalba yabki ainahu ihtisaban lillah subhanahu wa ta'ala. Al-hadis. Ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pertami-tami urang sami manjatkeun puji sareng syukur ka hadrat Allah subhanahu wa ta'ala kalawan pangucap lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kana rupi-rupi kanikmatan anu dipaparinkeun ka urang sadaya utamina nikmat iman sareng Islam anu ngarupikeun kanikmatan anu utami diutamikeun rajana sagarupa kanikmatan nyaeta nikmat iman sareng Islam. Mudah-mudahan eta kanikmatan ditetapkeun ku Allah Subhanahu wa taala ti dunya dugikeun ka akhirat sehingga urang
pepenak sareng kariduan Allah Subhanahu wa taala tiasa sasarengan sareng jalmi-jalmi anu kenging kariduan Allah Subhanahu wa taala, kenging magfirah Allah Subhanahu wa taala, anu mana eta panghampura ti Allah Subhanahu wa taala eta langkung diarep-arep ku urang sadayana jauh tinimang urang ngarep-ngarep kana ganjaran. Kacida rugina bahkan disebatkeun kacida bodona saupamina jalmi sok ngarep-ngarep kana ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala. Nanging harapan ageung urang sadayana teu aya kajabi nyaeta ngarep-ngarep kana panghampura ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah waka ulah dugikeun ka urang teh ngarepkeun kana ganjaran. Ulah dugikeun ka ngarepkeun kana ganjaran pahala ti Allah Subhanahu wa taala anu bakal dibarterkeun ditukeurkeun kana misalna kana eta ganjaran teh deuk ditukeurkeun ku urang teh kete misalna kana naon kana kana naon kana kanikmatan lain menang ngahilian tina ladang ibadah tapi kanikmatan mah eta mah cerik putih cakeran tina rahmat Allah Subhanahu wa taala, tina rahmat Allah anu rahmat Allah teh ngarupikeun magfirah. Rahmat Allah ngarupikeun magfirah. Upami rahmatna malaikat ngarupikeun istighfar, permohonan. Upami rahmat ti papada manusia disebatkeun nyaeta doa. Jadi lamun aya kanyaah doakeun, lamun aya kanyaah ka saha we doakeun. Teu aya bentuk kanyaah hiji jalema ka saha wae ngalewihan ti doa. Ngalewihan ti doa. Bentuk kanyaah matak sok ngadoakeun ge nyaah. Bentuk kanyaah manusia anu sejen disebut doa. Margina moal aya kakiatan anu ngaleuwihan ti doa. Moal aya kakiatan anu ngaleuwihan ti doa. Terus aya deui rahmat anu bijil tina alam semesta. Ti alam, tina taneuh, tina cai, tina angin, tina seuneu teh aya rahmat. Naon? Nyaeta nurut hirup kitu nya. Cai teh nurut hirup ka jelema, nurut hirup batu, besi, angin. Eta alam semesta eta ngabogaan kanyaah, ngabogaan rahmat, ngabogaan dititipkeun ku Allah ka kai tatangkalan, terutama nyaeta mereka tanapi alam semesta sekitar eta nyaheun ka urang. Tanu nyaheun ta anu ngurusna. Anu sehingga henteu cekap nyaeta henteu cukup ngarnalkeun kana amal ibadah urang. Misalna aya nu getol ibadah misalnya. Getol ibadah tebikeun ka ngarategkeun hatena tina ibadah nate kana diburuhan ku Gusti Allah. Dihampura dosa wae ge untung, dihampura dosa wae ge cukup sabenerna mah. Dihampura dosa wae cukup. Salajengna atuh angkatna urang sadayana kana ieu tempat
anu dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta henteu kedah ngarawu ku siku, teu kedah ngarawu ku siku. Urang bisa syukuran oge, bisa nganiatan syukur oge eta ge geus untung geus cukup sakitu oge. Hayang nyaho cai laut teh pangset teu kudu diinum kabeh nya diletak we cukup diletak. Jadi lamun urang hayang nyaho kana rahmat Allah itunya, lamun urang hayang nyaho kana kanyaah Allah, mun urang hayang apal kana panghampura Allah teu kudu monok di masjid, cukup we saegeng di masjid mah. Nah, jadi hayang apal cenah cai laut teh pangset teu kudu diinum ka salaut kabeh beak, teu kudu dipapayu malaut. Cukup we diletak oh nya pangset kitu we ngajeng ngaos oge kitu teh ngaos oge kitu. Atanapi lamun hoyong terang rahmat Allah upami hoyong terang rahmat Allah ulah hoyong terang sadayana kitu nya, ulah hoyong terang sadayana. Urang hadir dina ieu tempat oge ieu ge ngarupikeun rahmat jeung panghampura Allah. Cukup yakini bahwa ieu teh bentuk tina rahmat jeung panghampura Allah. Cukup sakitu. Misalna kieu ari Allah teh ngahampura ka urang encan, pan eta moal pati-pati calik dina pangaosan nepi kana ieu pangajian kecuali eta jalma geus dihampura dosana ku Gusti Allah. Nah gitu. Jadi ulah hayang yakin urang teh. Hayang yakin pokona makana cai laut deuk diinum we kabeh unggal poe. Ya misalna nya deuk diregot deuk diserot salaut moal bisa mah geus cukup saletak oge. Gitu deh asalisna. Rahmat miwah salam mugia dilimpah curakeun ka junjungan alam yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina ka para sahabat, para tabiin, atba'in tabiin tug hingga dumugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun umat anu kenging kaulas kasih kanya kadeudeun nanti Kangjeng Rasul sehingga kenging syafaat di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Tos harupikeun hiji kayakinan urang sadayana bahwa anu pangnyaah-nyaahna ka urang teh saha pangnyaah-nyaahna teh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh leuwih nyaah ka urang leuwih ngaleuwih ti inung leuwih keneh leuwih nyaah ka urang leuwih tinung bapa Kangjeng Nabi teh. Kangjeng Nabi teh anu nyaaheun ka urang leuwih ti salaki. Nyaah mana salaki jeung Kangjeng Nabi? Nya nyaah Kangjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kanyaah kawelas kasih kadeudeuhna Kangjeng Nabi ka urang sadayana eta ngaleuwihan kanyaahna adi ka lanceuk ka adi. Apa salaki ka majikan ka salaki meuni sayang teh urang teh ka salaki teh si sayang we disebut ayang bebeb modal sia. Nah ayang halo ayang sedang di mana ini ayang udah makam bebeb belum? Nah ieu deuk dahar wae urang inget ka kabogoh. Nah hari ka Kangjeng Nabi poho nya urang nyaah kumaha eta Kangjeng Nabi ka urang kitu nya. Jadi leuwih di atas kanyaahna Kangjeng Rasul teh di atas saluhureun kanyaah inung bapa ka anakna. Inung nyaah ka anak anu keur disusuan teh urang teh matak ieu budak teh dipikanya kurang tehnya di inungna teh dipikanya tebikeun ka mana-mana wae ini pasti dibawa bakatku nyaah eta eusik kutang disumput-sumput teu disumput-sumput eta eusik kutang tadi nama bisi katingali rada nyenol atanapi kumaha komo kagider we ku lalaki ngamokna teh tepan sim kuring pernah dibelegi bareto di pernah baheula
diudag-udag pedasin kuring teh panasaran hayang nyewol panasaran awewe diudag-udag eta sia ka dieu ditakol ku aing cenah kitu nya keleutik baheula cing hayang ngajaran nyewol dicewol panasaran nya we meuni wew gitu tah. Nah eta mutiara anu sakitu indahna ceuk paribasana Gunung Kemar eta geus boga anak mah bakat kunyaah kanu jadi anak eta dina angkot atau di pasar atanapi dina pasamuan keur mere keur kana onangan begitu budakna mimi da langsung dikodok ka jero terus kodok digurindalkeun diburialkeun ka dinya loal dikenyot ku saha dikenyot ku anakna digigireun bapak-bapak ngareret bari kutap ketap hayangeun meureun ta si kehen hatena mah saeutik asa hayang gitu nya. Nah buraho dikenyot eta dibikeun ka sim kuring moal Ustad satu sangeunahna susu deui nah gitu nya. Jadi di ieu teh puguh cenah moal dibikeun ka budak urang oge keur ustad moal pastinya keneh kana jadi anak keur anak ieu teh di ngoncrot saeutik diasongkeun ka budak. Nah kitu bakatnya Kangjeng Rasul mah langkung ti ilung anu keur yusuan kana jadi langkung teh eta Kangjeng Rasul. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa qalabatana wa talibatina bi yaumina la ilaha yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salajengna eta kanya eta sakali deui di amparkeun ku Kangjeng Rasul sehingga Kangjeng Rasul eta sangat-sangat rindu ka umatna. Mudah-mudahan sekali deui urang sadana sing kaangkeun umat anu kenging syafaat di yaumul qiyamah amin ya rabbal alamin. Salajengna para ibu sadaya we kanu tadi teh karek syarat naon? Malaweung karek syarat malah tadi teh urang sadaya ulah dugikeun ka ayeuna ngarawuh kusiku. Maksud ngarawuh kusiku teh make jeung hayang naon hayang tepikeun ka naon yakin teh memperjuangkeun keyakinan tepikeun ka diasaan unggal diasaan ngasaan beak sapiring gitu nya ngasaan beak sapiring lalaki ka awewe oge kitu sabenerna mah hayang ngasaan tiap awewe misalna teh henteu naon cukup we sabenerna mah tina perkara ngayakinkeun kana kanyaah jeung kawelas kasihna Allah jeung Rasulna cekap nyaeta ku ngasaan begitu nya ngasaan da sadayana oge di alam dunya ieu teh ngasaan sadayana oge kullu nafsin dha'iqatul maut kullu nafsin ari sakursa ari saban-saban awak-awakan eta dha'iqatun lain maut eta dha'iqatun bakal ngasaan al mautu al mauti kana mauti kana dha'iqatul mauti bakal ngasaan kana maut ngasaan maut teh ari ngasaan teh ibu dan teu digayem teh henteu lila ngasaan mah saliwat nya saliwat bahkan
sabeunghar-beungharna sapanjang jelema di alam dunya sagala nikmat sagala ngeunah di dunya anger nikmat mah ngan saukur saeutik sakedeung nah aya kanikmatan teh jerona sakumaha kanikmatan teh sapanjang curug eta kanikmatan teh moal mereka jadi sakur anu nikmat eta pasti sakedeung pasti saeutik da ngasaan di dunya seuri ngeunah teu nikmat teu nikmat seuri teh naon sababna nikmat sabab ajaran seuserian 2 peuting ajaran seserian 2 peuting moal bisa moal ngeunah kalah ka jadi kulit beuteung nah ceurik teh ngeunah ngan sakedeung ngopi deui ngeunah ngopi oge lantaran saya teh matak upami urang nyiptakeun kana kanikmatan dunia ieu ngabayangkeun we heula ieu mah nya ngabayangkeun naon sababna bet nikmat sabab sakedeung tah ari di akhirat mah di surga mah moal sakedeung ari anu nikmat salilana eta mah nikmat salilana di surga mah nya nah ku hal eta pisan perioge urang sadaya ngembalikeun kana kanikmatan eta teh sadayana citresna atanapi mangrupikeun ngabentuk tina rahmat sareng panghampura Allah Subhanahu wa taala. Salajengna para ibu sadaya bila mana dina perjalanan urang aya sakedikna dina perjalanan hirup urang aya sakedikna halang-halang mangrupikeun ujian cobaan sakedik teh sakedikna aya mangrupikeun untuk kanikmatan wae pan di dunya teh kadang gering kadang udur kadang susah kadang nyeri kadang peurih kadang teu jalikeun nah sareresna ibu sok ayeuna dina ibu-ibu ahli pangaosan aya anu nuju susah aya we kitu meni jaim pisan aya anu bingung aya anu nuju sedih aya we kitu meni teuing urang teu sedih aya we kitu nya aya anu nuju naon aya anu nuju nyeri hate aya simkuring kantos numpak kareta ti Parung Bogor ibu Parung Panjang dugikeun ka ditu Karangkas Bitu dugikeun ka Lebak Rangkas eta di numpak kareta diuk padinya ari di tukangeun simkuring eta aya anu dagang obat nyeri hate sok saha ieu obat nyeri hate obat simkuring aneh nah aya obat nyeri hate ieu teh asa kakarak ngadenge da di apotek mah eueuh obat nyeri hate saha anu bade mangga yeuh ari sakanyaho simkuring da obat nyeri hate mah maca Quran obat nyeri hate mah zikir obat nyeri hate mah wiridan panasaran ku simkuring di lieu eta anu sabaraha hiji biasa sabaraha hiji periogina sok saha deui obat nyeri hate ari nu belah dituna mah biasa dagang minuman aku teh kotak kolonya tisu nano mangga mentos salak saha deui rame baheula mah dina kareta ayeuna mah henteu teu aya baheula mah ka eta panasaran eta simkuring aya ngapal anu obat nyeri hate obat kabeneran simkuring waktu harita hayang dek meuli gitu. Ari pas mang mana obat nyeri hate ka dieu bae teu boga duit ku hayang nyaho ku hayang apal ari logodor teh karenya diasrokeun ka simkuring mana mang obat nyeri hate teh ningali nah dek meuli pas ditinggali teh anu dagang bedog meuli parara meuli sarareukeut paranjang aya nu panjang anu poro tah ieu teh sia cenah dia ieu dia ku aing di bere meuli dia naon ya
iya teh dia obat nyeri hati ya. Mun nyeri hati dia ku ieu obatna di kumaha diberi ku ieu ku golok aing. Gitu ya. Daripada nah eta salah mang nya obat sakanya hokula ieu mang ya. Sakanya obat nyeri hati mah zikir. Dia eta mah dia ada teu dagang dia mah. Cenah ieu mah aing dagang ya cenah. Nah kitu nya. Ngomongna eta versina versi Banten gitu. Geus deuk meuli moal, mau duit hanya doang. Geus gitu. Mah cenah. Aing ini dia obat nyeri hate, obat nyeri hate, obat nyeri hate. Terus we eta. Itunya anu keur nyeri hate di dia. Nah, sabenerna ibu eta bade nyeri naon wae, dikawit nyeri suku, nyeri huntu, nyeri hulu, nyeri naon. Eta kawe penyakit eta teh ngarupikeun hiji peringatan ti Allah Subhanahu wa taala. Eta sadayana penyakit teh taro eta penyakit teh ti Allah sebagai bentuk kanyaah teh saudara-saudara. Allah nyaaheun matak dititipkeun penyakit ka urang dieu atawa ka ibu teh sabab Allah dek nembongkeun ka welas kasih. Nah, cenah ongkonya Allah teh tapi gering. Ongkonya Allah teh tapi bingung. Ongkonya Allah teh ibu di bumi kantos atanapi aya kasur di bumi terang kasurnya di bumi aya kasur di bumi. Ibu kantos ayeuna moe kasur. Kantos pernah begitu misalnya kantos moe kasur, eta kasur keur dipoe osok digebuk ku ibu tara. Osok ari ibu ngagebuk kasur, ngagebuk naon? Ngagebuk kebul. Sabener lamun ngagebuk kasur, ibu teh dek ngagebuk kasur atanapi dek nyingkahkeun kebul. Nah, lamun ibu atawa keheul kana kasur, ibu teh atanapi keheul kana kebul. Nah, tadi lamun keheul kitu nya. Atanapi ulah kasur atunya bisi aya nu sare di hayu digebuk. Dinya karpet. Ibu nyapukeun karpet, nyapukeun kebul. Anu disapukeun teh lain karpet ibu kade. Ibu osok ngoren cabe tara. Tara anu dikoren mah lain cabe jukutna. Laras kitu nya. Abdi ka mana Bu? Ngoren cabe ya baheula mah atawa ngoren suuk. Sabenerna mah lain ngoren suuk, lain ngoren cabe. Tah, harto. Nah, ibu beti koren eta cabe, da rembarnya karunya deudeu sayang eta si cabe teh. Sayang pas ditingali ku sim kuring. Anu dikoren teh becukutna. Nyaa diutatap diusap eta kasur, eta keramik, eta karpet teh ditatap diusap nyaa bakatku hayang bakatku resep atanapi bakatnya bakatku resep nya dibersihan. Nah, dibersihan karpetna eta nya kebulna dibersihan. Tah keur ngabarasak upami tos teu aya kebulna, upami tos teu aya jukutna, upami tos teu aya kokotorna, anger ku ibu dek disapukeun atau nepi dek dianggo atau nepi dek dianggo adek di sareresna mah ibu kieu teteh sareresna mah lamun geus bersih mah teu kudu dikoren. Gitu tah si pepelakan teh lamun geus bersih mah karpet oge teh kudu disapukeun teh kudu sareres namanya gitu tah lamun geus bersih mah gitu ras gitu itu pengawasanna wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahu ya namanya Allah alam muradi makumiana segala rupi ujian segala rupi cobaan ya Allah Subhanahu wa taala eta karena Allah deuk ngabersihan kana bakat kunyaah teh sareresna mah
kantos nyari sampean babajeng cokor kantos piceun cokor kitu mah. Nah gitunya kantosnya. Nah eta teh salaresna mah kieu Bo. Salaresna mah sagarupa kabingung kasusah kanyeri kabeuri kalara kawirang atanapi nyeri hate nu tadi teh nya ta eta teh kakabul ku Allah teh keur ngaberesihan ngaberesihan kokotor anu aya dina hate anu aya dina otak pikiran anu aya dina hate anu nyang karup rasa takabur anu adigung dina hulu tah eta dek diberesihan ku Allah gitu dek diberesihan ku Gusti Allah ngan carana ngaberesihanna nyaeta ku jalan diperingatkeun berarti kieu atuh Ibu lamun ayeuna Ibu hoyong tereh damang tina panyakit lamun kabingung kasusahna hayang eueuh kanyeri kapeurih kalara kawirangna hayang ilang tah Ibu teh kudu diomean leuwih ti heula teh pikiran Ibu jeung hate Ibu kudu diomean bisi ceuk rasa mah urang teh alus ceuk rasa mah urang teh pintar ceuk rasa mah urang teh geulis ceuk rasa mah urang teh menor ceuk rasa mah urang teh beungar ceuk rasa mah urang teh bisi ceuk nah ari pas dibuktikeun teh bisi ceuk rasa mah urang teh geulis terus urang teh kaluar ti imah teh misalna ceuk rasaan geulis teh ngan aya babaturan di dinya babaturan eta maneh geus mangica nah eta korong dina halis atanapi dina tarang aya korong beri gede sagede piring dina aya korong atanapi aya mehong eta teh jeung budah aya budah dina ceuli aya kapuk dina ceuli hayang kerupuk aya budah dina ceuli atanapi dibejaan ku babak ku rerencangan ku di bejaan da jug nyereng we ari sia sangeunahna ka aing teh sangeunahna maneh teh ka aing teh da mehong korong naon budak manya da aing mah geulis Ibu kudu atoh aya nu ngabejaan teh kudu atoh aya nu ngabejaan kudu hayang bahkan aya nu ngawartosan kudu atoh aya nu ngabejaan teh ulah dugikeun ka ayeuna mah keheul urang keheul tuh kasih itu naon di bejaan urang kudu atoh daripada maneh geus tepikeun kana onangan diseungseurikeun ku salalemur era ku batur maneh keneh ku babaturan mah teu naon pedah kieu Bu pedah kieu ceuk ajengan teh kieu pedah kieu heug sia teh sing mikir ceuk ajengan teh sia anu gering wae anu bingung wae tong keheul ka ajengan kade sia teh sing mikir sia teh pangna kitu teh eta teh pangna gering wae teh sia teh teu eling hirup teh pedah kitu ceuk ajengan teh pangna gering wae teh sia teh hirup teh teu eling sakitu pira ge ceuk ajengan teh da eta maju ajengan eta ka ajengan ngewa naon tepikeun ka sataun teu nanya ka ajengan teh kagogore ka ajengan teh ceuk ajengan kumaha heuh samodarna we sia ngewa ka aing mah naon sama teu ka modar gepek wae da urang mah teu salah ngabejaan eta teh ulah nu kitu teh eta teh ieu matak maneh teh eta teh dibejaan ku ajengan ieu mah dibejaan ku ajengan bahkan di lain dibejaan unggul dicaangan kalaka nyarekan kanu kalaka ngewa kanu nyaangan misalna kalaka kalaka ayeuna keresep urang mah dicaangan nah kade pilih ayeuna eta nuju nguput naon ayeuna
ngukut kabingung we jeung nyangsang kasusah jeung nyaraan naon jang caka susah dagang ngadagang-dagang ka nyeri ka peuri ka lara ka wirang di dagang-dagang gitu ta. Nah eta peryogi kang urang sadayana bebersih langkung dipayun bersihan naon ngabersihan pikiran heula nya pikiran urang kudu dibersihan pikiran teh bisi cek tadi teh ya bisi mikir cek pikirna teh nya cek pikirna ya bisi dina pikiran urang teh aya kieu ya bisi dina pikiran urang teh aya pikir kadua leutik gitu nya aya pikir kieu pikir mikir teh alus ke urang goreng batur mah garoreng lah garoreng urang nu alus mah urang mah mikiran ka gorengan mikiran ka gorengan batur kade tak akibat pikiran ka gorengan batur akhirna nu jadi korban awak urang teh gering teh bakal gering bakal nah ibu cenah ieu mah geus kolot we cenah gering sote kade ibu bisi ieu mah urang mah gering teh geus kolot we nah ari geus kolot kudu gering gitu sabenerna mah lain geus kolot panyakit mah kudu diubaran sabenerna mah ngan ngubaranna nu pertama nyaeta ngalandongan teh nyaeta kudu tina hate heula kudu tina pikiran heula terus kana hate tadi eta hatena sing halus pikiranna sing halus karek bakal halus sakabeh awak teh bakal damang kasusah kabingung oge bakal teu aya naon sababna sabab pikiranna diomean kunaon ngomeanna tah ieu ibu oh iya ya ibu angkat ke dokter ke Ponet ka rumah sakit Nur Halimah nu di ditu teh rumah sakit Nur Halimah Nur Ajijah Nur Hayati eta atanampir ke rumah sakit mananya ke rumah sakit mana naroskeun ka dokter manawi abdi tiasa dilandongan cek dokter teh naon anu karaos ibu anu karasa cek ibu teh ari ibu anu karasa cek ibu teh naon parios we ku dokter sok abdi ya penyakit naon pan dokter teh sakola sia teh nanyakeun kene manaon atuh naon ibu nu karaos abdi teh ieu teh hayang ngabersihan hayang ngubaran hate hayang ngabersihan otak abdi pikiran abdi gitu mal bisa nya kecuali ibu hadir dina pangaosan dina pangaosan mah bisa ibu teh ngabersihan kana hate ngabersihan kana pikiran sangkan kadituna janten kesehatan kaulanya janten ujungna atanapi kesehatan janten tiasa caket sareng Gusti Allah hiji tah anu kadua janten kahiji caket sareng Gusti Allah kadua janten ayeuna diijabah doa ku Allah Subhanahu wa taala gitu kahiji caket sareng Allah kadua diijabah doa sagala rupa doa diijabah ku Allah Subhanahu wa taala nah gitu nya ulah naon sababna sabab aya anu bakal ngahalangan kana doa aya nu ngahalangan kana doa sehingga doa sabab penting moal diijabah
Doa jelema ngadoa sabuting moal dijabah. Doa naon wae ge moal. Sabab anu ngahalangan naon halangana? Nu ngahalangan kana doa teh salah sahijina dahareun anu haram makruh diremus, haram dihakan. Nah, dahareun anu haram. Ngadahar barang haram eta teh ngahalangan kana diijabahna doa. Kadua ngadu batur. Kadua ngagogoreng batur. Ngagogoreng batur eta teh ngagogoreng batur moal dijabah doana. Nah, kadua ngagogoreng batur. Anu nomor katilu moal dijabah doana sajalma anu pedit arang mah masing boga ge teu aya nu mere kasih eta. Amun boga ge komo teu boga moal dijabah doana. Nu kaopat moal dijabah doana anu tara maca sholawat tara maca salat moal dijabah doana. Nah, kitu nya. Nah, kumaha cenah ari anu sok ngobrol dina pangaosan bakal dijawab moal teu bisa moal. Ngobrol dina pengajian moal dijabah doana. Abdi teh hayang boga budak soleh cenah. Moal dijab ya Allah, paparin abdi anak incu anu soleh ari keur ngaji ngobrol. Moal dijabah kade. Ya Allah, abdi hayang husnul khotimah, ari keur ngaji nunutan. Dicungkruk atuh. Ya Allah, moal dijawab moal nu tara maca sholawat mah. Nah, jadi sakali deui diingetan kusaha eta sia teh korong dina pipi, rompi, korong na pipi. Ulah ngamal, ulah keheul kanu ngabejaan, nuhunnya dibejaan. Tah kudu teh kitu, kudu teh nuhunnya dibejaan atau ulah mun teu dibejaan urang teh beureunan hese lah gitu nya. Moal dijabah ka hiji, nu moal dijabah doana teh nu ngadahar atawa nginum barang haram. Nu kadua anu sok ngadu-ngadu ngomongkeun batur. Kadelo nu moal dijabah doana anu moal dijabah doana teh nyaeta anu pedit. Nu pedit anu boro-boro mere deeslokan gitu mere ta eta teh moal dijabah doana teh. Jajauheun ka mere cik entok atulah. Tah eta teh moal nu teu mere teh ari boga padahal boga gitu tapi teu mere tah eta teh moal dijabah doana. Anu ngecelok mah bakal dijabah doana da usaha. Kitu nya da tos ngusahakeun. Hadisna saha jalma anu ieu deuk dibaca doana naon kitabna deuk dibaca heula usul kuring sabab baheula teh rada saatna kaliwat ieu teh nah saha jalma anu mansarahu an musirin mansarahu awalah tong dibaca doa kitab naon bisi salah geus we lah lamun dibaca jeung kitabna kudu kanal amplokna geus we lah bisi teu kabayar man musirin membaca halanya man yassaro an musirin yassarahullahu yaumil qiyamah. Hartosna sajalma anu sok daek tutulung tina kasulitan batur mangka tah dijabah doana mangka eta jalma setiap kasulitan manehanana setiap kasulitan manehanana di poe kiamah setiap kasulitan manehana bakal leungitkeun kasulitanana ku Allah Subhanahu wa taala. Moal hese sakaratna oge
Moal hese sakaratna oge, moal nyeri jalma anu sok tutulung. Jalma anu sok tutulung moal nyeri sakaratna oge. Kumaha anu tara dipenta tulung, tara nulungan sakaratna ge mah. Nah gitu sakaratna oge eta mah. Bahkan memeh pae ya bisa tahunan deui geus kaja karasa sakaratna oge. Ya tulung. Nah gitu. Orang baca deui. Nah cenah dibaca jeung hadisna sabab baheula ibu-ibu nu mengkelancing kuring pesantren baheula sok mengkelancing kuring. Nah ke pesantrenna yeuh ya cenah ieu keur ongkos baca yeuh. Jadi ieu menang ladang ngaji baheula sok dibekeun ku ibu. Nah ku ibu ayeuna di bajakeun ka ibu. Yusarun nas. Naon yusarun? Yusaru dikumpulkeun sahana manusia edon. Dikumpulkeun ya. Yaumal kiamat di poe kiamat ajwaan atau ajwaun. Bari barilah lapan atau mau timal ibu. Teu mawa timal baheula ti dieu teh. Dikumpulkeun ke di poe kiamat teh bari kaayaan lah lapar jabawa wa ajma jeung haus deui kerlak di koro teh garing di poe kiamat teh tapi koro teh garing aya we kopi diinum we kopi teh nya eta ari kopi di poe kiamat mah aya Deng di mana tuh kopina itu dah. Wa ma mananya aja. Wa admau sararea teh. Wa arojeng teu baju, teu calana, teu baju. Wa angsoba jeung nyalareker. Nah gitu jaba nyeker jaba. Nah gitu di kiamat ya Bu. Paman amalillah. Nah, pan amalillah sahaja mah anu mere dahar. Nah, mere dahar ya. Mere dahar. Sahaja mah anu sok mere dahar lillahi karana Allah atmahullah engke di poe kiamat di arah masak di poe kiamat bakal dipasihan tuang langsung ku Gusti Allah gitu. Osok mere maraban hayam, maraban domba, maraban naon, maraban anak, pamajikan, maraban domba, kujukut, maraban hayam, kuhut, maraban merikututut, maraban rana kut. Kusangu banyak kanyut. Maraban maraban doma kujukut maraban ayam kuhut maraban merikututut maraban raha kusangu gitu. Nya ulah kunyat kanyut kamari. Nya sim kuring mah anu pang teu luas-luasna nyebut kanyut. Nya eta mah sesuai jeung lagu. Nah. Harusna sajal manu sok maraban di dunya maraban ka anjing-anjing di paraban manu ucing di paraban lillahi ta'ala tapi ieu anu hesena teh naon lillahi nu hesena teh lillahi ta'ala na eta lillahi ta'ala anu hese teh karana Allah ta'ala ieu teh asal ti Allah dikembalikeun ka Gusti Allah lung ka hareupeun anjing
Matak lamun aya ajengan kadinya kata aya ajengan ling tita lingi heula atuh kadinya bere eta ajengan teh dahar hitung-hitung maraban ajengan gitu. Ada besi hitung-hitung maraban anjing. Ya gitu nya. Lillahi ta'ala. Nah ieu sok sanajan salaki maraba atana pi ngawap kolot ngawapan anak tapi lamun teu lillahi ta'ala maka ade misalna kieu gerewak budak teh cokot budak teh cokot sangu sapiring ayo sia aing teh jeung kudu ngawapan sia ieu wawalkeun eta mah lain lillahi ta'ala nya naon eta mah keul ka bapana jeung bapa sia teh ka mana deui eueuh deui masih mung bapa sia teh ka aing teh ieu wawalkeun ka lain eta mah nya lain lillahi ta'ala mah nyaeta sok sanajan ieu nu hese na we nu hese na ngajina nu he edek ngaji nu hese naon nu hese teh lillahi tah eta nu hese na we da maraban mah babari atuh maraban manuk tinggal meuli empur aya empur maraban manuk tinggal ku parab manuk pur namina maraban manuk tinggal ku jangkrik kunaonnya tapi ya ibu nulillahi ta'ala nu hese wajib ngukut manuk ka setiap jalma wajib naon wajib marabana lain wajib ngukutna ai paraban atmalillah atama lain atama lillah atama wa man saqalillah sajalma anu masihan naon ngasongkeun cai ka caroge lillahi ta'ala kade ulah karana salaki keur boga duit bade cai mama yang dilon gitu nya nah bet ngirung sia teh ciga kunti gitu ya mama yang cai dilon nah dia suku salaki nanti aniokon banyak dileuh ke salaki lillahi ta'ala anu hese bahkan urang teh lamun dikuru-kuru ke namprak ka salaki sok namprakna lillahi ta'ala diwedakna lillahi ta'ala tugas awewe mah tilu ka hiji namprak kadua diwedak katilu ngadangukeun ngadang hak wae ngadangukeun kana papatahna nya namprak juga lillahi ta'ala ngadangukeun gitu ngadangukeun terus ngadangukeun terus ngadang nah ya lillahi nu hesena naon da babari atuh tinggal namprak babari atuh tinggal diwedak babari ka kebon babari ka sawah babari ka nyaba ka kota babari komo ka persir ka mana mah mau ka pelesiran ka dinya mata ka tempat refreshing teh healing naon teh tempat peristiwa teh naon sok aya bus peristiwa geuningan bus peristiwa ginu do ka mana eta peristiwa ada rekreasi geuningan ka Bali ka mana babari komo boga duit mah tinggal ini ka Cipanas ka Citiis ka Lain Cipanas sabenerna mah eta teh Cihaneu sok ajaran lamun Cipanas mah geus mah melotok beureun kade bisi diajakan bapana lalaki salaki bisi lamun deuk ibu deuk ka Cipanas omat eta deuk mandi ka Cipanas ngeueum di Cipanas Ciengan latana kade bisi ayeuna salaki di bawah naon sababna sabab lamun ibu duaan jeung salaki engke nogna bisi asar pan kakeueum di dinya nog nya di Cihaneu di Cipanas mah lalaki teu meunang ka Cipanas nah eta nog 2 bisi asar nah gitu abdi mah cenah ieu deuk ka pasir putih ka Panganaran ka sisi laut cenah mangga ibu ngan awewe ulah ini kecuali nyaeta kecuali mawa pembalun bisi keusian keusik eta kan kumaha mun keusian
kausian keusik naon pembalut teh naon ngaranna teh geus saleting disaletingan heula bisa kasupan keusik atuh nah naon pembalut teh apa ngaranna teh simkuring mah bongana atuh bu ayeuna mah lalicik jelema teh dina TV oge dina TV dina YouTube lalicik jelema teh lalicik kumaha eta teh nararipu sabenerna mah naon nipu kumaha iklan sampo ditembongkeun buukna iklan hembody ditemongkeun bitisna nah hari iklan Softtek ditemongkeun etana tuh subantah ieu Softtek teh paragi hari sampo teh paragi ieu bodak teh paragi ieu lipen teh paragi bibir tah ditemongkeun bibirna nah hari Softtek tah paragi ieu tuh bari ngadangkak tuh lalawora tuh lamun anu iklan teh ngora keneh ieu nini tah paragi ieu cenah meureunna piraku teu ieu mal payu Softtek lagi nah hiji kana Softtek nah jadi para ibu sadaya ieu salah sawiosna lamun jalma ayeuna masih handeueut kacaroge di sana lillahi ta'ala hesena teh lillahi ta'ala bersolek dangdos mandi karena Allah mandina lillahi ta'ala karena Allah tangke orang korek mah hesena naon lillahi ta'ala teh kumaha cenah ieu teh lillahi ta'ala teh nah kata Nabi lamun nitah lillahi ta'ala lamun ngajak lillahi ta'ala lamun bahkan ibu gelut oge lillahi perang oge lillahi menang gitu perang menang sok menang perang tapi perangna lillahi ta'ala karena Allah nah itu sampurnalah iman hiji jalma lamun geus kadinya tah di bajuna anu lillahi ta'ala ditiungna lillahi ta'ala ngalengkah lempang berjalan lumpat ayeuna calikna lillahi ta'ala bobona kulemna lillahi ta'ala kumaha cenah atuh eta teh lamun urang teh sarena lillahi ta'ala moal kaberangan subuh moal kaliwat salat lamun sarena lillahi ta'ala moal lamun samang-samang saurang masih kene samang-samang saurang masih kene ayeuna kaliwat salat gara-gara sare berarti sare urang can lillahi ta'ala sarena nikah kawinna lillahi ta'ala tayeu oge anu mere meureun ditarima ku simkuring narimana oge lillahi ta'ala da besi ku si om bisa kuat halo bahaya kepilah lillahi ta'ala itu nya ibu angkat di bumi kaya masjid eta karana saha karana al kade bisi karana hayang ka surga misalnya lain karana Allah asli dititah ku Gusti karana diparentah atau nanti karena ngagungkeun Gusti Allah itu lillahi ta'ala karena ngagungkeun ka Gusti Allah mangkang ke bakal inuman sagala rupa aya di poe kiamah waman kasalillah sajalma anu dibaju karena Allah kasahullahu mangkang ke ku Allah bakal diacukan bakal dipasihan acung jadi dibajuna oge kudu karena Allah ulah karana naon dibaju teh kade ulah ayeuna mah ari dibaju teh nya lain karana Allah kumaha ya deh karena orangan yang baju teh ieu era ya teh lamun lillahi ta'ala mah ibu bae urang mah lillahi ta'ala we boro-boro ayeuna dipuji ku batur dicarekan ku batur oge lillahi ta'ala paduli aing mah lillahi ta'ala na hesena ulah sagala rupa teh ari mun salat lillahi niatna lillahi ta'ala lamun wudu lillahi ta'ala nah ari dicarekan ku batur untuk lillahi ta'ala
Hari di papagahan ku batur ngadengin ge henteu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala teh teuneun dina panon, dina ceuli, dina sumut, dina leungeun, dina suku, dina kulit, dina getih, dina tulang, dina daging, dina tikoro tah. Dina tikoro, dina roh, dina nyawa, dina naon? Di mana ayeuna ibu engke tengah peuting dicanak. Dipunut ku nu rahayu dicanak, dicabut nyawa ku nu kawasa lillahi. Ngomongna teh kitu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala lillahi rabbil alamin. Atarapi kumaha lillahi ta'ala mah ngawe lillahi ta'ala we. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Allahu akbar salah nya lillahi rabbil alamin gitu ya. Lillahi rabbil alamin eta dina Al-Qur'an. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah la syarika lah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana awwalul muslimin wa man amila lillah kafahu sawaman amila sing sajalma anu amal lillahi ta'ala karena Allah kafahu maka bakal dicukupkeun kaperluanana kabutuhanana ku Gusti. Butuh naon saur Kangjeng Rasul? Butuh naon sia teh atonya ayeuna kari ibadah kari amal butuh naon ya? Butuh naon urang kafahu maka bakal dicukupkeun ku Allah hartosna naon perkara anu dikabutuh kurang bakal dipasihan ku Gusti Allah asal ulah tinggalkeun naon ninggalkeun parentah Allah. Dikawin boga kulam tebikeun ka sare deui ulah ninggalkeun parentah Allah. Salat utamina salat fardu jeung sunatna terus ayeuna silaturahmi ngesolat terus silaturahmi zakat terus mah terutami nyaeta orang belajar dengan kesabaran wasta'inu bis-sabri was sholat nyupri milari pitulung Allah ku jalan sabar jeung naon ari sabar teh baseuh bibirna nyebut-nyebut jenengan Gusti Allah eta sabar disebutna. Sabar teh nyebut-nyebut, nyebat-nyebat, nyabit-nyabit, ngucapkeun nyebut-nyebut jenengan Gusti Allah. Naon sebutan teh? Zikrullah, fadhkurullah hamastato. Fadhkurullah. Jadi anu sabar teh anu sok babacaan. Nah, babacaan sabar teh. Radio mah sabar cenah balem. Sabar teh jempe ciga ta ari sabar mah bisa baca sholawat baca bisa baca Quran baca Al-Quran kafahu dicukupkeun Allahumma tuhya lamun butuh pasti aya eta sakira-kira teu ninggalkeun kana perintah Allah pasti cukup nya aya hiji jalmi ibu zaman kapungkur ya aya jalmi eta jalmi teh gaduh perusahaan beunghar ibu bos halo bos nah gaduh perusahaan teh jalmi teh
Tapi eta jalmi teh sok sanaos gaduh perusahaan, gaduh gaji, gaduh damel, gaduh seueur artos, bumi nage sae, tapi eta murang kalihna bumi nage ibu 2 tingkat teh hargana teh miliaran kaca ya nage sakurilingna di lotengna gitu. Tos ieu Bu damel nate pada mal negeri, pada mal kantoran, jika menteri deui, jika menteri. Nah, jika pada mal bisnis lahnya gitu. Gajina wae ibu, gajina wae lamun dibagikeun ka salalemur masih gajina teh dibagikeun ka salalemur teh masih bungal bulan teh. Seueur omsetna teh. Ngan eta beungar babari teh ngaladuitna teh kitu nya. Ngan eta sok sanaos beungar burang kalihna teh Ibu, ari murang kalihna di mimiti lahir pamajikanna teh pamajikanna teh cita cicing di kuburan. Cita cicing kuburan keur gede beuteung tapi keur ka ngajuru nage di kuburan. Ngajuru nage di kuburan. Terus tepikeun ka lahir budak teh keun jong-jongna ngaladuit manehna mah. Tepikeun ka lahir di kuburan eta lahir nage di kuburan, tepikeun ka nyusuan, ngurus budak, ngamandian budak di kuburan. Terus eta manehna di mangkandingan astana sakitu gedenya. Sakohana mah ceuk eta manehna mah jong-jongna ngaladuit ka ditu. Nah, geus kitu budak teh hayang sakola cenah bapak ieu teh sok sakola ngan init sakola ti kuburan balik sakola ka kuburan deui. Sare di kuburan teu bikeun ka gede, bikeun ka tamat SMA, kuliah tepikeun kade kuliah caritana manehna teh keur SMA keneh tah kaluar SMA deuk ulang tahun kakara ulang tahun tah ulang tahun manehanana umurna 18 tahun eta awewe teh umur 18 tahun ti orok tepikeun ka umur 18 tahun hirup sagala rupa di kuburan anyangan di kuburan sare di kuburan mandi di kuburan kabeh di kuburan eta geus umur 18 tahun bapana apa halo papi aku mau ulang tahun kapan besok oh iya siap tapi ayo pengen apa hadiah ulang tahunnya ini ulang tahun ke-18 kamu sudah dewasa kamu teh anak perempuan satu-satunya nah aku teh bapak cuman punya satu permintaan ke bapak ini di hadiah ulang tahun yang ke-18 ini aku mau satu permintaan sok naon neng permintaan naon wae dek nyuhunkeun naon ku bapak di pasihan naon harta loba bapak mah sok dek nyuhunkeun naon neng teh bapak teh bapak abdi nyuhunkeun abdi alim di kuburan ayeuna mah nah alim di kubur cek bapana teh alim pokona mah abdi alim sare di kuburan abdi alim ayeuna mandi di kuburan abdi alim sagala rupa di kuburan abdi teh ayeuna bade kuliah komo bade kuliah kok mainin banyak kuliah di kuburan nah bapana teh ngahuleng saneng ari maneh pernah ngilu pengajian di mana teu ngilu pengajian abdi mah apa aku mah nggak ikut perang pengajian pokoknya mah kan dari mulai sekarang aku tidak mau hidup di kuburan lagi sama mama pokoknya mah teh ibu harta keur naon kuburan mah imah alus naon alus mobil alus tapi kuburan nah mangkari eta dihareupeun tamu-tamu kehormatan unggul ceuk tamu eta naon cenah
Aku teh cenah dari mulai bayi sampai lahir, sampai bayi, sampai sekarang ini aku hidup di kuburan Bapak. Aku teh tidak setuju, tidak mau. Bapak teh seolah-olah tidak sayang sama aku, cenah gitu. Tentunya kali teh atuh rek kitu mah. Cek Bapak nanti ngamulang, maaf para tamu sekalian, ini ada kesalahan teknik ini. Neng, sudah aku beri kepada kamu segala apa yang kamu butuhkan dari dulu, dari mulai sampai kelahiran, kolam renang segala rupa ayahnya, kolam renang segala rupa ayah. Nah, kamar halus di mana teh? Tapi kamu teh seolah-olah kamu teh tidak menerima hal itu. Kenapa? Ini tidak benar ini. Ini parah ini, cek Bapak nantinya. Ini tidak benar. Sesungguhnya anak aku ini, anak saya ini hadirin, anak saya ini sebenarnya hidupnya lahirnya di rumah sakit, terus hidupnya sampai sekarang ini saya cukupi. Tidak, senang. Cek si anak teh tidak. Sebenarnya aku dari mulai bayi ini dikubur di kuburan. Sebenarnya. Neng, terangkan cek inungna teh sok bejakeun yang naon Bapak, kieu nya. Ti mimiti abdi lahir ya ke alam dunya tepikeun ka ayeuna cek si mama abdi oge deui. Ti mimiti si mama melah hamil tepikeun ka ayeuna abdi geus sagede kieu, abdi can ngadenge bapak maca Quran. Nah, naon bedana jeung kuburan atuh ari kitu mah? Naon bedana sabab imah, rumah jeung kakayaan anu teu dibacakeun Al-Qur'an eta sarua jeung kuburan. Nah, maka setelah aku berumur 18 tahun ini, pokoknya mah aku ingin Bapak baca Quran. Nah, segitu aja, nggak minta apa-apa. Ari sabab eta Al-Qur'an eta merupakan ngarupikeun perjalanan kanggo naon? Kanggo urang sadaya tiasa lebih mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala, anu terutami Al-Qur'an sampaikan ka zaman aya dina pangraksa Allah Subhanahu wa taala jeung anu macana teh mun urang hirup yang dirasa ku Allah, yang dijaga ku Allah, nya baca Quran. Nah, jadi pada dasarna wiridan naon baca Quran. Terus naon eta ge ngarupakeun keur naon keur ngarobah hate, ngubaran hate jeung naon jeung pikiran urang supaya salilana aya dina pangraksa Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Salajengna para ibu sadaya sebelum datang satu zaman di mana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nangis. Kantos kapenah ku sahabat Muaz bin Jabal, Rasulullah SAW nuju nangis sejadi-jadinya nangisna Kangjeng Rasul eta nangis saur kala waktos socana Kangjeng Rasul eta bareuh ibu bareuh duhikeun ka rupina bareuh katinggalna nangis taros sahabat Muaz, ya Rasulullah kunaon salira duhikeun ka nangis kitu. Muaz sanyanyana kaula eta ingat kana hiji perkara anu gede, hiji perkara anu sangat-sangat luar biasa, sangat gede. Engke di poe kiamat manusia bakal di umat kaula, umat kaula bakal diganti rupana umat kaula engke di poe kiamat aya 10 jajar diganti aya 10
10 jajar diganti rupana. Alah ganti rupa ya. Diganti rupa jadi geulis gitu. Anu kahiji saur Kangjeng Nabi teh aya anu digantikeun rupana teh jadi monyet. Jadi rupana ciga lain ciga deui. Rupana teh jadi monyet ya mah. Ciga jadi rupana teh rupa monyet. Bade ka mana monyet? Anu kadua nyaeta rupana teh ciga babi. Babi sesegrok babi. Anu katilu nyaeta jalma anu sukuna dirantean di talian bari kaayaan lolong. Nah, bari kaayaan lolong aya anu lolong deui. Anu lolong aya jabat torek jeung pego deui jeung gelo deui. Aya deui anu ngamai letana tepikeun ka 100 meter. 100 meter semua. Tiang listrik 2 tiang listrik hiji 50 meter. Tiang listrik 2 100 meter tidak ka mana tiang listrik. 100 meter panjang tepikeun panjang letana. Surganya Rasul. Aya deui jalma anu nyaeta anu ditiir dibawa ditiir tina bujur ka dieu. Ditiir tina bujur kana sirah bari dibawa tiirana teh leumpah. Aya deui jalma anu tina letahna teh bari panjang teh bari kaluarna jeung geuting nangis ka Rasul. Aya deui jalma anu eueuh sukuaan jeung eueuh leungeunna ngalalucur getih tina urut neugteugna teh. Aya deui jalma eta anu nyaeta anu make jubah tapi tina besi. Tina besi. Nah, tina besi anu beureum bakat ku panas. Besi seng, besi tina naraka. Nangis kanya Rasul. Ari jalma anu rupana ciga monyet nyaeta jalma anu sok ngagogoreng batur. Tah si monyet anu sok ngagoreng batur teh ka dulur ka batur salemur teh ngagogoreng we monyet. Tah si monyet eta sok ngagoreng batur. Ngagogoreng heulang mun nya mah batur teh da dulur ongko. Ari jalma anu ciga jadi babi eta begitu pae di poe kiamat langsung jadi babi. Saha nyaeta jalma anu osok nginjeuman ka Bang Emok. Anu sok ngadahar barang riba renten ari renten jeung barang menang maling jeung barang menang aya deui jalma anu di talian sukuna jeung sirah dihijikeun. Jadi kumaha atunya ciga bakaka. Sukuna dikanapunukeun di talian ku rante. Eta jalma anu osok ngadahar barang riba. Nah, ngadahar barang riba. Suku dijieun hulu dijieun suku. Aya deui nu lolong. Anu lolong nyaeta jalma anu osok ngetuk palu bari salah. Anu disogok tah geus bebas lah. Nah, aya deui jalma anu pego jabat torek. Ya anu pego mah jeung torek ngahiji biasana ge. Saha eta? Nyaeta jalma anu pego jeung torek teh jalma anu asa aing panggetolna. Asa aing pangalusna, asa aing panganjurna. Asa aing pang ustadna. Asa aing panggeulisna, asa aing pangkasetna. Asa aing di panggetolna gitunya pangsaena sae wah aya deui jalma anu panjang sedang Nabi panjang letahna nyaeta jalma anu osok ngadongeng tau mah sia masa jalma da mah lain dongeng da hadis
sim kuring mah lain ka ieu anu sok lain ngadongeng naon ngaranna teh anu sok ngobrol anu sok ngajanji tapi teu ditepati janjina. Aya deui jalma anu buntung, tah si buntung leungeunna jeung buntung sukuna nya eta jalma anu osok milaraan sok milaraan sok nganyerikeun ka tatangga tapi ka nyeri hate tatu si eta buntung sukuna jeung buntung leungeunna. Nah, buntungan we kitu ayeuna engke di poe kiamat saurangnya Nabi eta bakal jug bararuntung we leungeun jeung sukuna teh sajama anu pernah atanapi anu nganyerikeun hate tatanggana. Nah, aya deui jalma nu ditiir tina bujur tepikeun bari leumpang teh tina neraka nya eta jalma anu osok ngalaporkeun naon anu osok naon anu osok eta mah jalma anu ditiir tiluna anu osok pengkhianat naon disebutna teh anu osok provokator ka pamarentah ngalaporkeun tah si ieu ka company naon ngaranna teh disebutna pengkhianat disebutna teh dibejakeun tuh di ditu nyumputna Belanda tuh. Nah, naon ngaranna teh kitu teh Intel company. Nah, nya eta osok nahianat batur, tukang nahianat bakal ditiir ka neraka leumpang. Aya deui jalma anu bau pokona mah dikeun ka salalembur utah bakat ku bau. Nya eta jalma anu nutur-nutur kahayang nutur-nutur syahwat nya eta lamun awewe teu seubeuk ku lalaki 100 lamun lalaki teu seubeuk ku awewe 100. Nah, aya deui jalma anu jeung nyaeta jalma anu make baju tina naon? Tina seuneu. Baju nanti tina beusina eta siga setrum deui eta mah nya eta anu tukang artis. Tukang naon? Tukang naon? Tukang dagang anu tukang naon? Joget dina panggung teh. Tukang nyanyi. Nyanyi naon cenah nyanyina? Nyanyi dangdut tas dan langsung medut. Nah gitunya dangdut. Anu sok dangdut teh. Nah, anu sok terus atuh cenah dangdut cenah ieu mah. Tah eta anu sok nepakan dada keur waktu di alam dun. Sok jeung aing ka dieu lah. Malaikat Ijroil teh mana hal bari nepak dada. Dibetik ku Ijroil mah. Dibetik itu modal atuh Ijroil mah. Nya, malaikat Ijroil. Nah, sok nepakan dada. Kami toa nepak dada. Sok mana mitoana ka dieu. Jiga jalma anu mana jurig teh. Pas kalieu katukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.